Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadegna simkuring sakara kancan kelompok genep kelas 12 IPA genep nyata badai medang materi pengajaran bahasa Sunda ngeunaan artikel serta acana tepangkeun wasta simkuring Widi Astuti salaku anu medang materi. Tepangkeun wasta simkuring Siti Sofia salaku pamedang materi. Tepangkeun wasta simkuring Adi Permata Putra salaku memidyo. Tepangkeun wasta kuring Muhammad Budadinatul Mawar salaku operator. Tepangkeun wasta simkuring Abdul Hayati salaku pamedang materi. Tepangkeun wasta simkuring Sri Yolika salaku pamedang materi. Materi bakal dibedah di awitan ku Ian Nurmayanti. Mangga ngejogkeun sareng perhatoskeun supados nonoyan di kelompok simkuring kantos. Artikel nyaeta hiji karangan faktual atawa non-fiksi nu populer ngeunaan hiji masalah secara lengkap. Nu panjangna teu tamtu, pikeun dimuat dina media massa. Aya oge disebutkeun artikel nyaeta tulisan lepas nu eusina mangrupa opini hiji jalma anu ngajujut hiji masalah nu tamtu. Sifatna aktual atawa kontroversial kalawan undagan pikeun mere nyango atawa informatif. Jeung ngayakinkeun atawa persuasif argumentatif atawa ngahibur halayak nu maca atawa rekreatif. Kalungguran jeung kagunaan artikel aya 2 nu kahiji panarjamah warta dina kalawarta. Pikeun kalawarta, tabloid atawa majalah, artikel nu ditulis ku ahli dina widangna miboga fungsi minangka pangaping sakaligus minangka panarjamah jeung nu nganalisis warta. Artikel miboga fungsi pikeun ngahijikeun fakta-fakta dina warta kana hiji mengkuan jentre, tandes sarta ngeunah dibacana. Nu kadua, wahana diskusi geus neangan solusi sarta proses aktualisasi jeung eksistensi diri. Dibagi jadi 3 nu kahiji wahana diskusi jeung sosialisasi gagasan. Salaku masyarakat intelek nulis tangtung miboga kahariwang ngeunaan naon nu kabandungan, kabaca, katempo, nu kadenge sajeroning pangalamanana. Tuluy manehna ngajeun sarta ngantungkeun sikap kana pokok kasuaranana. Salaku individu nu intelek manehna wiboga sikap ngeunaan hiji bebeneran, kajujuran, keadilan, demokrasi, nanjeurkeun norma-norma sosial agama atawa hal anu sifatna normatif oge diaku secara universal. Anu kadua, sarana kontribusi pamikiran pikeun mere solusi kana hiji masalah. Pikeun nu nulis artikel, ieu nulis pikeun media massa teh dirojong ku tekadna pikeun mere kontribusi pamikiran dina raraganean solusi kana hiji hal anu karandapan ku masyarakat atau bangsa. Anu katilu, sarana aktualisasi sakaligus pikeun eksistensi diri. Teu saeutik jalma sacara sadar nulis artikel konsumsi pers teh minangka sarana aktualisasi sakaligus eksistensi diri. Anu salajengna nyaeta ciri-ciri artikel. Ciri-ciri artikel teh aya 7. Urang pedal hiji-hiji. Anu kahiji aya ngaran nu nulisna. Artikel nyaeta karya individual, artina dina artikel ngaran nu nulis kudu dicantumkeun kalayan jelas. Pikeun artikel opini ngaran nu nulis biasana ditulis di luhur atawa di handapkeun judul tulisan. Tapi lamun kategorina di luar opini, contohna artikel enteng jeung artikel praktis ngaran nu nulis ditulis rada disumpurkeun ku cara disimpan di akhir tulisan jeung ditempatkeun di jero kurung. Anu kadua, miboga gagasan nu aktual jeung atawa kontroversial. Artikel kudu miboga gagasan nu aktual
kontroversial atawa duanana. Gagasan faktual artina sifatna anyar can loba ditulis jeung diobrolkeun. Hiji hal nu aya di luar batas atawa nu ilahar. Anu katilu, gagasan nu diangkat dina tulisan kudu patali jeung kapentingan jalma rea. Artikel nu ditulis kudu mere manfaat ka jalma rea, duyu jeung kaayaan pasar media massa nu midangkeun eta artikel. Anu kaopat, ditulis kalayan referensial ku visi nu intelektual. Artikel mangrupa hiji proses kreatif intelektual minangka karya intelektual. Artikel kudu dirojong ku bacaan, pangaweruh jeung teori nu relevan anu biasana aya dina kalawarta, majalah, jurnal, hasil-hasil panaluntikan, skripsi, buku atawa internet. Anu kalima, dipidangkeun dina basa nu hirup, populer jeung komunikatif. Artikel kudu make basa jurnalistik. Basa jurnalistik artina basa nu ilahar dipake dina pers, kalawarta, majalah, buletin jeung tabloid. Basa jurnalistik ciri utamana nyaeta basajan, genre, singget, nirut, babari ditarima, babari diinget, paharti jeung dipikaharti ku jalma rea, maksudna jeung arahna atawa komunikatif. Anu kagenap singget jeung tuntas. Singget sacara filosofis artina sacara langsung. Pikiran nu maca diulinkeun nepi ka hese nyurahanana. Singget sacara teknis artina diluyukeun jeung kapli atawa rohangan nu disadiakeun anu unggal kalawarta relatif beda. Anu pamungkas nyaeta orisinal. Artikel anu ditulis asli mangrupa karya sorangan, lain hasil plagiat atawa mindahkeun tulisan batur diaku karya sorangan. Pikeun nyingkahan eta hal nu ditulis kudu ngawasa sakaligus ngamalkeun etika penulisana. Kadua, artikel nu ditulis sarta dikirimkeun ka kalawarta atawa majalah kudu anu aslina, lain meunang motokopi atawa salinana. Salajengna aya struktur artikel. Struktur artikel dibagi jadi 3. Nu kahiji bubuka. Dina bubuka dibagi jadi 3. Nu kahiji nyaeta kosong tukang, kadua orientasi masalah, katilu gambaran umum, nu kadua dadaran. Dina dadaran dibagi jadi 3. Nu kahiji nepikeun data-data atawa fakta, nu kadua nepikeun argumen atawa opini, nu katilu ngadeskripsikeun masalah jeung cara ngarimsenkeunana. Anu katilu panutup. Dina panutup aya saran, kacindekan, harepan. Artikel miboga wanda aya 5, nyaeta artikel narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, sareng persuasi. Artikel narasi nyaeta artikel anu eusina nyaritakeun situasi atawa kaayaan bodo masar kana rungkuyan waktu atanapi kajadian. Dina artikel anu jadi ciri utamana ayeuna tokoh. Di dieu aya contoh artikel narasi anu judulna Tetulus Nganjang ka Imam Nini. Anu eusina nyaritakeun tokoh kuring anu diajak ku indungna nganjang ka Imam Nini. Eusina nyaritakeun persiapan ka Imam Nini sarta kunaon bertetulus nganjang ka Imam Nini dijelaskeun dina artikel ieu. Artikel deskripsi. Artikel deskripsi nyaeta eusina nggambarkeun kaayaan atawa kajadian anu luyu jeung kanyataan nepi ka
kabayang kudu maca. Di dia ada contoh keayaan di Pelemburan. Pasti sina ieu nyaritakeun keayaan di Pelemburan anu secara jelas, rinci, sampai anu maca biasa kabayang naon wae anu aya dina eta di Pelemburan. Artikel eksposisi nyaeta artikel anu medan hiji jejer biasa bisa mangrupa pedaran ngeunaan wangeunna pagunaan bagian tina hiji konsep bisa oge mangrupa leka-leka atau cara atau proses migawe hiji hal. Di dia aya artikel anu judulna comrok. Pas intina ieu nyaritakeun naon eta teh anu disebut comrok sareng kumaha carana ngadamel comrok nepi ka jadi. Artikel argumentasi nyata artikel anu diwuwuhan ku alasan-alasan kasab tukangna mangrupa kritik kana hiji perkara atau pamadegan biasa diwuwuhan ku opini sawangan pribadi tapi dasarna ku fakta jeung data. Di dia aya contoh artikel argumentasi anu judulna diajar dari faktana dia program pemerintah diajar daring sareng pendapat penulis tentang diajar daring. Artikel persuasi nyata artikel anu medan hiji hal anu di jerona miboga eusi pikeun ngajak anu maca sangkan ngalakukeun hiji hal. Tujuanna mangaruhan anu maca sangkan nampa hiji hal. Contohnya aya artikel anu judulna make masker. Anu eusina ngajak ka pamaca sangkan milampah make masker. Salajengna aya langkah-langkah menulis artikel. Kahiji nampukeun tema. Tema bisa dipilih dumasar kana kasualan nu aya di sabudeureun urang. Contohna tema kadaharan, tema kabudayaan, tema lingkungan, tema kesehatan, jeung sajabana. Anu kadua ngumpulkeun bahan. Sangkan besi artikelna bisa dibuktikeun kalayan ilmiah hartina sarujuk jeung data oge fakta. Rupa-rupa sumber bahan penulis artikel nyaeta buku, jurnal, skripsi, majalah, jeung sajabana. Katilu nyieun rangka karangan. Nyieun rangka karangan aya 3 cara. Nu kahiji nyieun judul, tuliskeun naon wae nu ditulis atawa dina buka dadaran panutup. Nu katilu tuliskeun ide-ide pokok. Anu kaopat ngamekarkeun rangka karangan. Baca unggal ide pokok dina rangka karangan tuluy dimekarkeun dumasar kana 5 we hiji hal. Nyaeta what naon, who saha, why kunaon, when iraha, where di mana, jeung wau kumaha. Anu terakhir editing atau maropea. Dina tahap pamungkas tulisan nu geus jadi teh tuluy diedit dina tata tulisna. Besi tulisanna bahasana sangkan pamaca nganti kana artikel nu ditulis ku urang. Kupinga sakitu wae pedaran anu tiasa dibukikeun di kelompok simpuri mangga upami aya kata resah. Kupinga sakitu wae pedaran di kelompok simpuri hapunten diri aya kalebatan simpuring sabarakan oge masih aya dina proses diajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.